Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng aki. Tangtosna di acara anu sami nyaeta dongeng pang beberah mana. Pemirsa urang ngeureueuh deui nya sapertos biasa. Ngadongeng deui neraskeun hanca nu katunda kamari. Dina judul Siluman Gunung Guntur. Ieu dongeng reka nyanyi aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Sasiereun sabeunjeureunna atuh aya hikmah anu tiasa dicanak ku urang sadaya pikeun pieunteugeun dina hirup kumbuh di alam dunya. Pemirsa, sadajan aki medar dongeng mangga kangge nu nembean mancon nembean ngadangukeun ulah asa-asanya. Atana mintos lami ngabandungan teu acan subscribe wae mangga ulah asa-asa di subscribe wae. Supados naon cenah supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Tong hilap di toel tombol loncengna. Hatur nuhun atuh kanu parantos subscribe anu satia manco anu mairan like-nya oge nge-share ngabagikeun dongeng-dongeng aki ngamiralkeun sagala rupinya. Atur nuhun. Mugi atuh sadayana tetapi paparindan kasehatan. Lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina dilancarkeun sagala rupi urusanana oge ditebihkeun tina mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Amparkeun deui samak kabuitanana pemirsa parsamakna sor aya bajigur sareng kulub syuuk mangga kaparayun sadayana prung Pak RT mangajo Hendi jeung Siodoy teu sirikna satengah lumpat muru ka kalereun lemur dituturkeun ku 20 urang pamuda anu marawa bambu runcing. Srog tepi kadeukeut imahna Nyi Sukesi. Ngadadak simpe anjing teu kadenge babaung deui. Malah teu kadenge nanaon. Jangkrik ge eueuh anu disada. Ning simpe teh cek Mang Ajo bari culang cileung. Terus tetanggahan bisi bae aya jurig hulu kakalayangan di luhur. Tapi tetela teu aya nanaon. Eueuh lalai-lalai acan anu nglampreng ka palebah dinya. Ya kamana nya geuning manis sepi kieu? Pak RT oge sarua. Paneteupna nguriling merhatikeun sakuriling bungking eta patempatan. Keur kitu cungungung anjing kadenge babaung deui mani gandeng batemalan datangna ayeuna mah ti arah wetaneun lemur. Kawetan sigana mah lumpatna jurig teh euy. Eta ning mani rame kitu anjingna ge cek Mang Ajo. Ayo tuh urang beri ka ditu cek RT beri miheulaan lumpat sabab lamun lempang mah bisi jurig huluna kaburu pindah tempat cara tadi. Atuh kabeh jadi mari lulumpat nuturkeun ka Pak RT. Tepi ka belah wetaneun lemur sarua acara tadi. Kayaan ngadadak simpe. Kabehan ting haruleng bari culang cileung. Bisi bae jurig hulu aya nembongan, tapi di dadago teu aya naon-naon. Teu kadenge nanaon deui. Dina kayan kitu cungung deui kadenge anjing babaung sorana ayeuna mah ti arah belah kidul. Ngaheureuikeun urang sigana mah si setan teh Pak RT cek Mang Ajo. Katampo kesal. Ya mah kaos nu geus apa lu yen manehna bakal diporo walon RT. Kumaha atuh ayeuna?
Urang kakidul sugan we kaburu kabrik. Cek Pak RT bari terus lumpat deui nuju ke arah tebeh kidul. Atuh sararea milu nuturkeun serog kakiduleun lembur masih kadenge suara anjing babaung bari aya suara seuri nyikikik tapi beuki lila beuki jauh. Awas anu katabak ku angin. Telat teh geus we lah urang reureuh heula duh rincug sukuna ge yeuh bari jeung capek ning mangajo ngalungsar nu sejen oge sarua loba anu diuk dina taneuh ku sabab capek lulumpatan ngudag-ngudag suara anjing anu babau. Pak RT oge cingogo bari napasna renghap ranjug. Tarangna juh ku Kesa. Ya mah aduh sarua capek kuring ge. Bari nungguan deui sugan aya deui anjing mabaung reureuh heula we. Kabehan akhirna mah dariuk bari ngadedengekeun bisi bae suara anjing babaung teh disada deui. Tapi waleh sakitu ditungguan tepi ka aya sajamna. Teu aya nanaon. Teu kadenge deui aya suara anjing babaung malah mah beuki peuting beuki simpe karasana. Kumaha tuh saterasna ieu teh Jang Hendi? Pak RT tumanya ka Hendi nu diuk gigireun si Odoy. Kieu we atuh Pak, Bapak sareng nu sanes istirahat we heula di gardu ronda. Keun abdi sareng Kang Odoy bade nguriling marios lembur. Bade rencepan sugan we kabongohan eta jurig pasang rok di jalan. Da geuning ari di udag-udag ku seueuran mah kalaka mabur. Oh kitunya nya tuh mangga ari ki rumah kan Bapak jeung barudak jagi di gardu ronda nya. Pak RT nya tujuan kana kahayangna Hendi. Atuh geus kitu mah Pak RT jeung nu sejen baralik ka gardu ronda sadengkeun Hendi jeung si Odoy lempang salse nuju ka kalereun lembur. Jang, rek mariksa imah nanyi Sukesinya Jang. Cek si Odoy itu manya ka Hendi. Nya Kang, walon Hendi pondok. Rek neangan jasadna nya Jang. Cek si Odoy deui. His ari akang mani keukeuh atuh. Apanan geus bukti tadi beurang ge Nyi Sukesi teu sieuneun kana daun widara jeung bawang. Terus kai manyi Sukesi teh arek naon atuh Jang? Atuh mariksa we da hariwang Kang apa Nyi Sukesi teh ukur hirup sorangan. Bari pangawakan awewe. Kumaha mun jurig huluna datang ka imah Nyi Sukesi? Apan meureun Nyi Sukesi bisa jadi korban kawasmaya ya? Si Odoy teu ngajawab deui manehna ukur bisa ngageremet tina hatena sabab manehna mah boga angkeuhan anu beda jeung Hendi. Tadi keur mimiti kadenge anjing babaung ge si Odoy mah geus curiga deui ka Nyi Sukesi. Sabab babaungna anjing teh mimiti datangna ti belah kaler nya teu jauh ti imahna Nyi Sukesi. Serog atuh duanana nepi ka hareupeun imah Nyi Sukesi. Sepi jempling taya naon-naon. Tukang mani sepi kieu pan ceuk Hendi ka si Odoy. Nya Jang mani rehening coba urang kuriling Jang bisi aya naon-naon. Walon si Odoy ngajak ngurilingan imah Nyi Sukesi meakeun kapanasaran. Keur naon tukang keun we atuh. Bisi ngaganggu nu keur sare Kang, Hendi mugen. Ih, ujang mah.
Pansanya jadi gulu keur ngintip nu boga imah di sisieun kamar najang. Hayu kagok mumpung keur di dieu. Siodoy narik pigelang Hendy atuh antuk nama. Dua nana ngurilingan imahna Nyi Sukesi. Pamirsa sadayana ulah hilapnya ieu dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagar official anu rasa pada nepi tos biasa balanja online gulah galeh di Shopee atau nepi Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan barang-barang atau nepi produk-produk nu dipajang di dongeng aki sa model novel Sunda nya, radio jadul, raksukan pangsi, ikat atau nepi nu sanesna. Kantun klik we salah sawios produkna aya nu seratan Shopee atau nepi Lazada kantun dipilihan pamirsa hoyongna lebet ka mana. Saparantosna diklik salah sawiosna engke pamirsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atau nepi Lazada. Saparantosna lebet di aplikasi mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong pamirsa. Ku balanjana pamirsa ngalangkuan produk atau nepi link nu aya di dongeng aki eta teh sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos ngeresakeun balanja oge anu ngarojong. Hatur nuhun pisan urang keureuh deui atunya dongengna. Jandela panto kabeh diroris dipariksa ku si Odoy taya anu kaliwat. Bisi bae aya anu muka atawa teu pati rapat. Tapi oleh sakitu geus 2 kali mariksa ge teu aya hal-hal anu nyurigakeun di imahna Nyi Sukesi. Yang urang asup we yuk ka jero pariksa jeroan imahna sanunya urang manggihan ragana Nyi Sukesi eueuh sirahan. Akang mah mani ku keukeuh atuh. Pan sidik keur beurang Nyi Sukesi teh sieuneun kana bawang jeung widara tapi anger we curiga ka Nyi Sukesi teh. Ulah Kang lah. Mun urang asup ka jero imah terus katohian ku nu boga imah atawa ku batur. Pan pastina mah urang teh disangka garong atawa jalma nu boga niat goreng. Mendingan ge urang nguriling deui we. Ngurilingan lembur. Saha nu nyaho manggihan eta jurig di tempat sejen. Nya kumaha ujang we tuh. Heug hayu akang mah miluan we. Ceuk si Odoy ngelehan kana pamadegana Hendy. Atuh duanana lalempang deui tujuanna rek ngurilingan lembur citiis. Susuganan bisa manggihan jurig hulu anu keur diincerna. Kocapkeun jurig hulu jelmaana Nyi Sukesi anu keur pada neangan. Sanggeus ngulinkeun Pak RT sabatur-batur manehna mah ngablesat kakulonkeun muru ka arah lembur Ciherang. Hulu Nyi Sukesi ngalayang ngadeukeutan hiji imah anu panggedena di lembur Ciherang mah. Eta imah teh taya lian imahna Den Sarja. Urut salakina Nyi Sukesi anu geus tega miceun pikeun manehna kawin deui jeung awewe anu sejen. Den Sarja ngulisi kudang sabab karasa aya angin anu nebak kana awakna. Den Sarja culang cileung tuluy gigisik ret kana janela. Kaciri janela teh melenge. Si Nyai mah terekep meneutkeun janela teh. Dan Sarja turun dina risbang. Terus ngadeuketan kana janela maksudna mah rek nyelotkeun janela. Kakarak ge 2 lengkah ngaradak angin nyeor mani tarik. Cungung anjing babaung mani patembalan blak
jandela teh muka sakabehna. Kalayang hiji hulu anu digantungan ku jeroan awak samodel jajantung hamperu. Hate jeung pejit ngalayang asup ka jero kamar. Den sarja molotot haregeun awakna ngadeg-deg turna nyorocod hayang ngagero tapi teu bisa bekas. Ukur bahamna nu calawak taya soraan bakat ku kasima ku rupa jurig hulu anu sakitu pikasieunana. Masih ingat maneh ka kuring sarja? Jurig hulu nyarita bari mencerong Den sarja pinuh ku kaceuceu. Den sarja bari jeung sieun ge nalak-nalak banget jurig hulu. Iya deh. Nyi su kesi. Den sarja paleun keneh kana keuretan beungeut urut pamajikanana. Syukur ari inget keneh mah. Meh maneh paeh teu panasaran sarja. Ampun nyai. Hampura Kang. Den sarja beungeutna tambah sepa kawas mayit. Nyi Sukesih nyerengeh nembongkeun huntuna nu sareukeut kawas ragaji. Letahna diputerkeun ngabentuk corong anu tungtungna seukeut. Teu antabalah deui kejros beuheung Den sarja ditobros ku letah Nyi Sukesih tuluy getihna disedot. Den sarja kakalepakan panonna ngaburileng awakna tambah sepa sabab getihna beak disedot. Ukur sakedapan getih Den sarja beak. Garing awakna ngelosot kana ubin nyawana ngalayang sapada harita. Kang, Akang. Sora awewe ngagero Nyi Sukesih malik kana risbang si oreng pamajikan anyarna Den sarja teh hudang. Jur. Karek gerek ngajorowok. Pejit jurig hulu kaburu ngapelit kana beuheungna pamajikan Den sarja. Pamajikan Den sarja roesan beri totojer hayang leupas tapi beulitan pejit teh pageuh kacida. Gabres tarangna pamajikan Den sarja ditobros ku letah Nyi Sukesih. Polona disedot kitu oge getihna. Geus ngarasa cukup mah awak pamajikan Den sarja dilesotkeun. Kayanana teu beda jeung Den sarja nu jadi salakina. Duana tiwas jadi tumbal kaganasan hulu iblis Nyi Sukesih. Anjing harita terus bebau. Jurig hulu ngablesat keluar ngaliwatan jandela ninggalkeun dua layon. Sapasang salaki jeung pamajikan nu kayana matak pikawatireun. Dina kayan kitu. Kejleng kayang celek aya nu asup ka jero kamar ngaliwatan jandela nu muka. Nu asup teh si horeng mah saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aw, lah. Aing salah asup ieu mah. Geuningan eta. Den sarjana ge geus jadi layon jeung pamajikanna ding. Kabina-binanya jurig hulu teh mani ngagalaksa ka ditu ka dieu. Moal ngidar peuting aing mah ayeuna mah. Sieun jadi korban jurig hulu tapi dasana mah sieuneun ku ibi mah jurig hulu teh. Buktina tiap ibi datang manehna ngaleos. Pamirsa geraja-rajan mending ieu. Jalajan awu engke urang ngurebgeun ieu Den sarja. Katut istri nanya saparantosna urang jalajan awug mah. Pohar pemirsa. Kau bujang dongkap Bisarwiti. Jarambah pisan atunya Bisarwiti teh. Kuno jelna tukang awug urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana anu cinta dongeng Sunda khususna padaran-padaran dongeng di Kidagar Official hatur nuhun ya parantos satya manco satya ngadongkeun ngarojong kana padaran aki. Panginten dongengna urang cekapkeun heula dugi ka dieu nyaeta siluman Gunung Guntur dina bagian anu ka-26 ka 20 genepnya cag urang teudeun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna heula di anjuang siang geus sanalaeun urang sampeur teuing ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satya manco, satya ngadangkeun, satya ngarojongnya kana padaran-padaran dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana tetep aya dina kabagyan, aya dina kawaluyaan, aya dina kasinugrahan pamiarsanya teu kirang naon-naon sanaos ayeuna nuju geunyileung dunya teh nya. Pang-pang nama ku sagala hargi naeknya, ku sesah padamelan, ku sagala awis. Kumaha salian ti nagara urang nage atuh tos kitu nya. Katamihan deui ayeuna ku ayana perang Iran sareng Israel sareng Amerikanya. Ya urang duakeun we dulur-dulur urang mugi-mugi saralamat dipalih ditu anu sami-sami nuju perangnya. Mugi-mugi daramang sarehat daya kumaha gitu nya sanaos nuju ramenya panginten pasti unggal mungkin lagi karirang bobo dipalih ditu mah. Dan amina ge nuju perang. Mugi-mugi perangna enggal rengse ente berkepanjangan teu berlarut-larutnya. Margi bahaya kana ekonomi sadaya nagari ge nya negara pasti goncang ku ayana perang nu teu liren-liren mah malah ngarembet ka ditu ka dieu nya. Panginten sakitu heula anu kapihatur pamirsa wengi ieu aki namit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah Hanca.